Sareng geus hasil ngagebakeun embe anu budak angon, basura tuluy ka katayepan ninggalkeun eta tempat. Hatena rerenyapan lantaran sieun kalakuanna katohian. Teu karasa dudukuy anu pamerehake jamuri ragrag pas pinggireun budak angon pisan. Sedangkeun budak angonna masih keneh katempo sare meuni tibra. Malah mah kerekna ge kadenge meuni nyegrek tarik pisan. Rada jauh ti eta tempat, basura ngarasa ngemplong. Aman deui ayeuna mah. Muga-muga bae naon anu dilakukeun ku aing ka asup ibadah. Muga-muga ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Da aing mah ngagebahkeun embe teh lain rek maksud leka. Tujuan aing mah amar ma'ruf nahi munkar. Karunya bisi budak angon tadi salilana diperbudak bae kudunya, diperbudak bae kumbena sorangan. Cek kerentas basura bari leungeun narangga siga nukur ngadoa. Sanggeus rek gerentas tuluy dua dampal leungeunna diusapkeun kana beungeutna. Saterusna basura leumpang deui nuluykeun lalampahana. Leumpangna meuni gagah lantaran rarasaana mah maena geus hasil ngalaksanakeun hiji amal hade, amar ma'ruf nahi munkar teh cenah. Ari embe budak angon anu digebahkeun ku basura, harita nyalebar ka unggal tempat. Aya nu lompatan ngaranjah sawah, aya oge nu teu ngalasruk ka kebon-kebon warga urang dinya. Atuh jadina jalma-jalma nu boga sawah jeung kebon arambek lantaran sawah atawa kebonna ruksak diranjah ku embe. Anu boga kebon, kebonna jadi ledug. Anu boga sawah, pare nu keur membeujeunna koneng kalah ruksak diranjah ku embe. Hus. Salah seorang jalma anu boga kebon anu katelahna Mang Udi ngagebahkeun embe bari ditengkoran ku batu. Atuh embe lompatan deui tapi malah ngadon ngaranjah ka kebon batur sejena anu ngaran Supandi. Atuh jalma anu ngaran Supandi jadi ngamuk lantaran pecalan tomatna diranjah. Saking ambekna Supandi sampai ngalugas bedog sagala bari haok nyarekan Mang Sudi. Dasar bangka waras sia. Nanaonan siang gebahkeun embe ka kebon aing. Jeuleuh tuh pecalan aing ruksak. Aing kadek sia ku aing. Cek Supandi bade ngabar-ngabar bedog. Dikitukeun Mang Sudi teu tarima sret maehna ge ngalugas bedog bari hahaok. Sia anu bangka warah mah wani sia ka aing. Ayo sia gelut jeung aing. Tembal Mang Udi bari maehna ge morongos. Nempo Mang Udi malik morongos Supandi ge beuki ambek. Teu loba omong deui maehna langsung nyiriwik nyamperkeun Mang Udi. Hampir bae duanana garlut. Untungna kaburu katampukeun ku saurang jalma anu kabeneran manehna teh salaku tua kampung di eta lembur. Heup. Nanaonan ieu ngadan rek karelut kitu. Kaereling atuh. Si laing teh geus karorot. Cek tua kampung bari teu lumpat misahkeun di tengah-tengah. Atuh reg Supandi anu tadi narek nyerang Mang Udi teh kapaksa eureun. Mang Udi teh heula patua. Ngadon ngagebahkeun embe ka kebon kuring tu tempo pacaran kuring jadi ruksak di Rajambe. Cek Supandi. Tua kampung ngalieu ka Mang Udi. Nah bener Mang Udi. Leureus patua. Tapi da kuring mah teu kahaja atuh. Teu boga niat ngarusak kebon si Supandi. Justru kebon kuring itu tempo ruksak di Rajambe. Tembal Mang Udi. Ari embena nu saha? Tua kampung nanya deui. Duka patua. Abdi teu terang. Da ujug-ujug atuh embe teh lompatan ngaranjah ka kebon kuring. Nya ku kuring teh atuh digebah. Cek Mang Udi deui. Ari maneh nyaho Supandi eta embe nu saha? Tua kampung nanya ka Supandi. Teu terang patua. Tembal Supandi. Keur kitu buru dulu aya sababaraha urang jalma leumpang geredig katempo beungeutna meuni jala motrot bangun ku ambok. Nampok itu patua kampung leuwas deui bae. Aya naon deui itu jalma-jalma. Cek tua kampung bari mencong kaadeutan jalma-jalma. Supandi jeung Mang Udi oge ngaraliok narempok. Teu lila jalma-jalma anu ngaleut liwat ka palebah tua kampung jeung sejena. Pok tua kampung nanya. Aya naon ieu aya naon? Tanya tua kampung. Rek jalma-jalma hareureun. Salah saurang nembalan. Neangan si Utam patua, kurang ajar pisan eta budak. Tua kampung nyurang. Kurang ajar kumaha? Sok terangkeun heula kajelas ka kuring. Ulah sampe raribut tapi can puguh masalahna. Tanya tua kampung. Tambena kalah diumbar kitu patua. Tuh ngaranjah sawah jeung kebon kuring jeung nu sejena. Cek salah saurang deui. Tua kampung gogodeg. Puguh di dieu ge keur riweuh gara-gara embe ieu. Jadi eta teh embe si Rustam. Tanya tua kampung deui. Nya patua.
Sade atuh di lembur ieu mah nu boga met teh ngan si Utam bae jeung si Surya. Tapi kuring sejen geus nyampur ka Surya, tapi nu Surya mah aya, berarti nu ngalantrah teh hembe si Rustam. Cek jalma nu tadi. Nya geus atuh hari kitu mah hayu cuang samper si Utamna jeung kuring. Tapi ulah aya nu wani main kekerasannya. Keun jadi urusan kuring. Cek tua kampung manehna harewang jalma-jalma ngaramuk ka si Utam kulantaran embena. Sabab persoalanna can jelas. Ya hayu atuh patua, ayo yuk ayo. Cek jalma-jalma satuluyna bring jalma-jalma teh indit rek neangan si Utam budak angon anu embena digebahkeun ku Basura teh. Balik deui ka Basura anu kelempang rek balik ka lembur luhur. Saja jalan hatena ngarasa sugema lantaran rarasaana geus nyieun hiji kahadean. Moga-moga bae ku cara aing ngagebahkeun embe budak angon tadi jadi hiji jalan hade pikeun manehna. Nya paling henteu ulah ngagugulung teuing dunya. Lantaran ari dunya teh cek Aki Jamhur ge ngan saukur tipuan. Pepeurieun aing mah sadar teh geus kolot kieu. Ari budak angon tadi mah da ngora keneh. Gerentes Basura. Basura terus lempang. Harita panon poe beuki moreret. Ku Basura karasa beuki panas pisan. Leungeun Basura nyepeng kana sirahna renjag, maehna ngarenjag. Karek sadar lamun dudukui pamer Aki Jamhur ragrag. Basura ruas. Lain ku masalah dudukuyna, tapi ku pamere Aki Jamhurina teh ku maehna pamere Aki Jamhur teh dianggap najimat. Cilaka kamana ari dudukui pamere si Aki. Waduh, buah ragrag di jalan ieu mah ya. Lamun kieu carana aing kudu balik deui. Ulah sampe dudukui pamere si Aki leungit. Gerentes Basura. Atuh kapaksa Basura balik deui rek neangan dudukuyna. Saya jalan maehna tempat-tempat kahandap bisi aya ngagoler di pinggir jalan. Tapi lebeng. Siga nama tinggalin di tempat budak angon. Namun tuh di masjid ya mah ya. Gerentesna deui. Basura terus lempang. Barang geus deukeut ka palebah budak angon tadi, rentang-rentang ti kajauhan katampo aya sababaraha urang jalma kelempang ngagerdik. Basura heran. Aya naon itu jalma-jalma? Geuning katampo rek nyalampurkeun budak angon. Moal kitu masalah embe. Mun kieu carana aing kudu nyebut heula ya. Kudu diintip heula hayang nyaho. Gerentes Basura bari tuluy maehna nyalingker. Si Horeng jalma-jalma anu ngagardik teh tua kampung Mang Sudi, Sopandi jeung sejenna. Teu kungsi lila maranehna anjog ka palebah budak angon anu masih keneh keur sare kerek meni nyegrek. Nampok itu jalma-jalma beuki arambak pisan. Geus hayang bae najong lamun teu era ku tua kampung mah. Udang Utam, udang. Tua kampung kadengang udangkeun budak angon. Tapi si Utam boro-boro udang malah malik nyangigir sarena tuluy kadenge kerek deui beuki tarik. Nampok itu jalma-jalma beuki ambek sarasa urang najong suku si Utam. Udang sia Rustam, udang sia. Cek eta jalma bari nokeran suku budak angon. Atuh kulisik si Utam ngulisik barang nampolo jalma di dinya maena kaget. Geuning seueuran aya naon ieu? Cek si Utam. Aya naon tuh mesia ngarusak kebon aing. Cek Sopandi bener-bener geus ambak pisan maena mah. Si Utam kaget korejat langsung diuk. Tuluy nempok kapal bambe-embena anu tadi keur ngarakanan jukut. Tapi breh teh eueuh hiji-hiji acan. Si Rustam leuwas. Embe kuring ka mana? Embe kuring ka mana? Cek si Rustam. Aduh, dasar sia males ari gawe teh. Ngangon kalah HS. Tuh sia gara-gara sia HS. Embe sia kalabur ngaranjah kebon aing jeung kebon nu sejen. Ruksak tah kebon aing. Ari geus kieu rek kumaha sia? Pokona aing mah teu nyaho. Sia kudu ngagantian karugian aing. Cek Mang Sudi bari molotot. Oh, lamun teu digantian kadek sia ku aing. Sopandi ngorongos. Si Utam katempor rempodan sieun. Tua kampung tuluy ngomong, sabar heula. Ulah aya nu ngomong. Keun kukuring diuruskeunna. Cek tua kampung. Jep, nu sejenna jarempe. Tua kampung tuluy ngomong ka si Utam. Kumaha tah Utam ari geus kieu? Tanya tua kampung. Ditanya kitu si Utam kalah ngahulang. Teu jauh tidinya Basura anu keur ngintip leuwas. Waduh, geuning jadina kieu.
kadinya teuing eta budak angon. Jadi disalahkeun gara-gara aing. Lamun ku aing disampeurkeun tuluy dijelaskeun nu sabenerna, aing baru disariksa. Aduh, kudu kumaha ieu ari geus kieu. Kerentas Basura jadi bingung. Hari jalma-jalma kalah beuki ambek nampa si Utam kalah ngaulang kitu teh. Yes ya, kalah ngajar daub ngomong sia. Kumaha tah hari geus kieu? Rek digantian tah moal sia. Cek salah seorang jalma. Abdi bingung patua. Lantaran biasa nama beteh masih ditinggalkeun kita kabur. Ieu mah pasti anu ngebahkeun patua. Cek si Rustam ngomongna bari leungis. Alah sia ulah alasan. Saha anu ngebahkeun bae nyaneh. Sidik usah saha sariati nyaneh. Cek nu saurang deui. Basura anu terus ngintip ngarasa beuki serba salah. Nah hatena ngarasa dosa jeung karunya kasih Utam. Tapi rek nyamperkeun sia disariksa kos nu geus-geus apes jeung apes bae. Keur kitu ti luhur tangkal aya rangrang nu ragrag pas meneran ninggang pisan kana sirah Basura. Basura leuwas nyeri ongkoh. Teu sadar manehna nggoak. Aduh. Nggoakna Basura kadenge jelas pisan ku jalma-jalma. Atuh kabehana kaget. Saha eta? Cek tua kampung bari mencrong kapala baharungkun panyumputan Basura. Nu sajan ieu mencrong, Basura beuki sasah. Waduh, cilaka. Aing kanyahoan ieu. Hampura Jang Utam. Abah mah teu karunya, tapi abah leuwih penting nyelametkeun diri heula. Kerentas Basura bari tuluy prengong mehna lompat kabur. Nempok itu jalma-jalma beuki kaget jeung jadi curiga. Kabehana langsung nyangka bae ieu Basura teh jalma nu rek niat jahat. Tua kampung langsung mereka mando. Udah atuh jalma-jalma teh langsung ting beretak ngarudag bari pating corowok. Tewak, kepung, tewak. Cek jalma-jalma. Ngadege manehna diarudag, Basura beuki sasah. Lumpat beuki tarik, menit notok-notokeun maneh. Geus teu paduli sababaraha kali labuh. Nu penting manehna salamet ulah sampe katewak ku jalma-jalma. Leok Basura mengkol ka kenca. Kabeneran aya hiji tampian. Geus teu mikir panjang deui, sup maena asup ka jero tampian. Maksudna rek nyemput ti dinya. Pas marangana di jero tampian teh aya saurang nini nu keur ngoyok mandi tataranjang. Si Dini kaget, rek ngagoak tapi kabur dibokem sungutna ku Basura. Hampura Dini, cicing ulah gandeng. Cek Basura. Dasar si Dini ngadenge omongan Basura kitu teh maena kalah boga pikiran. Sigana Basura hayang ngaguna sita manehna. Tapi si Dini lain ambek. Kalah ngarasa bunga. Teu nyangka aing geus kolot kieu masih keneh payu. Ada masih aya nu hayangeun ka aing. Kerentes si Nini. Tungtung nama mainna malah beuki ngahep-hep. Di luarin tampian kadenge surah jalma-jalma pating ngerendang. Jelas tadi lumpatna ka dieu. Aprak unggal rungkun pasti mau jauh. Cek salah seorang jalma. Heeh bener. Sopandi tempat ka jero tampian. Cek Mang Udi nitah ka Sopandi. Ngadege kitu Basura leuwas, hatena lelenyapan, jantungna deg-degan, begeutna ka tempo tegang. Waduh cilaka. Aing geus harapan salamet kieu mah. Cek Basura, awakna geus karasa leuleus bakal tingku sieun. Atuh leungeun nu keur ngabekem sini ge lesot. Tapi teu disangka ku Basura kadenge sini ngomong, "Tenang Jang. Ulah sieun. Keun ku Nini. Keun Nini rek nongol lah kana panto." Cek si Nini bari teu nunggu jawaban Basura, tuluy mahena muka panto lalaunan. Sirahna nongol, pas marangan Sopandi anjau ka deukeut panto. "Rek naon Ujang ka dieu? Halik ka ditu. Nini keur mandi." Cenah cek si Nini. Atuh Sopandi ge reuaseun. "Hampura Nini, hampura." Cek Sopandi bari tuluy balik deui, bari pok ngagorowok. "Oh, di tampian mah aya ge Nini keur mandi." Cek Sopandi. Kadenge kitu Basura anu tadi geus sieun pisan ngarasa ngamplong. "Nuhun Nini, nuhun." Cek Basura. Si Didi surah seuri bari niwel gado Basura. "Tenang Akang, pasti aman salami aya Nyai mah." Cek si Nini bari nyorek gado Basura. Atuh Basura kaget seueul ongkoh. "Haram jadol, salameti jalma-jalma kalah beunang ondel-ondel aing. Tapi geus kajeun lah, nu penting salamet heula." Kerentes Basura.
Teu kungsi lila kadenge jalma-jalma siga rek arindit di tempat eta. Eueuh diobok ge euy, cek salah seorang jalma. Ya geus lah eueuh mah. Geus kabur jauh meureun, geus lah baralik, cek nu sejena. Tuluy jalma-jalma teh arindit ninggalkeun eta tempat. Basura masih kene ngahep-hep. Sanggeus sadalila maena ngarasa aman. Pok kadenge Sinini ngomong, "Tos sepi ujang, hayu atuh." Cek Sinini bari leungeunna rek karangkul basura. Sigana si Didi teh keur ngorana bangor ieu mah. Basura reuwas, "Keheula Nini." Cek basura bari ngajauhan tuluy pretek maena kabur. Cak urang tunda heula. Kocapkeun kaayaan di lembur luhur. Harita Ambu Suri geus aya di imah Pak RT keur dirariung ku jalma-jalma. Bantar oge aya di dinya. Katempo Ambu Suri meuni sedih pisan panonna bari entit lantaran pagaweana ngan ceurik jeung ceurik bae. Sabar Ambu, keun bae kege darompok mah dibangun deui. Pan ayeuna si Abah ge nuju usaha kanggo waragadna. Cek Pak RT hatena langsung nebak bae lamun Ambu Suri sedih gara-gara imahna kaduruk. Mohon Ambu tos teu kedah diemutan teuing, naon anu kajadian parantos kersani Gusti Allah. Ambu kudah sabar. Bantar ilu ngalalemu. Ambu mah lain sedih mikiran imah anu kadurut jang Bantar, Pak RT. Tapi Ambu mah inget bae ka si Abah. Bisi kumaha onam, tasi geuning sampai ka ayeuna tacan mulang-mulang. Tembal Ambu Suri. Pak RT kaget. Teu nyangkaeun maehna mah Ambu Suri teh si horeng lain mikiran imahna, tapi inget ka basura. Jadi Pak RT teh hatena ngarasa rada aneh lantaran biasa nama nu aya dina pikiran Ambu Suri dunya jeung pakaya bae. Red Pak RT ngaret ka Bantar. "Kumaha ieu jang Bantar?" tanya Pak RT. Can ge Bantar ngajawab kadenge aya suara anu uluk salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Bantar. Kabehan ngaret ka pelebah panto. Barang breh teh si horeng mamake Jakaria. Bantar kaget. "Ama, saha ujang?" tanya Pak RT. "Tuang Rama Pak RT," tembal Bantar. "Atuh ngadeng kitu mah Pak RT langsung dareh deh." "Oh, Rama najang Bantar. Mangga kalebet mangga." Pak RT langsung haturanan mamakai Jakaria. "Atuh tuluy mamakai kalebet gek calik. Kaleresan nuju seueuran nya," cek mamakai Jakaria. "Oh, mohon mamakai si nuju karempel," tembal Pak RT. "Hapunten Mama, abdi mah janten leuwas, kunaon Mama nyusul abdi ka dieu?" tanya Bantar. Mama Kiai can wakan nembalan lantaran kaburu aya rubiahna Pak RT nyorowan sisuguh. "Mangga dileut Mama Kiai. Hapunten sih di dieu mah kayana kieu," cek rubiahna Pak RT nyemanggakeun. "Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun," tembal Mama Kiai. Geus kitu Mama Kiai karek nembalan pertanyaan Bantar. "Puguh ujang, Mama teh ngahaja nyusul ka dieu. Si Nyai eueuh di imah. Cenah anu ngabejan ka Mama, si Nyai dibawa ku ujang," cek Mama Kiai. Si horeng anjeunna nyusul Bantar teh lantaran keur neangan Nyi Eti anu dibawa ka Guru Amran teh. Tapi ku jalma-jalma anu ningali pajarkeunna dibawa ku Bantar lantaran rupa Amran jeung Bantar sarua pisan. Kadek kitu Bantar katempo leuwas. Mitra budaya Sunda paneningan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna ditagih Pati Kurliwa bagian ka-36. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.